kifayati lan iku tetep setengah saking pirang-pirang fardu kifayah al-qiyam bi iqamatil hujaji utawi netepi kalawan ngadegakeun pirang-pirang hujah wa halul muskilati fid lan mudar ing sakehe muskil ing dalam agama wa bi ulumi syarilan kalawan pirang-pirang ilmu syara katafsirin kaya ilmu tafsir wa haditsin lan ilmu hadis wal furu' lan pirang-pirang ilmu pur bihaitsu yasluhu lil qadai kalawan sekira-kira patut ya ilmu pur kadue ngahukuman wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar lan marentah kalawan kebajikan wan nahyu lan nyegah 'anil munkar saking munkar 'anil munkari saking munkar minggu kamari hasilnya 89 juta. Alhamdulillah ya Rabbil. Terakhir orang minggu minggu isuk orang babarna tahlilan babarengan orang berubah nusok dibaca ku jeleman paroga silsilah di ala-kadar nyambungkeun urang sebagai manusia toni anu lemah hayang diaku sebagai murid geus urang babarengan maca nusok dibaca kutuan saya eta ge hanya sababaraha mun dibaca kabeh baca tuan saya teu loba di jam genep isuk ke dereng-dereng jam genep isuk deui nah kitu doang jadi waktu jang nonton TV bangsa SMS-an pacebuk waktu kikituan wanyawali pas bukan Masya Allah jadi ya full renggang-renggang ngadei kabladina magahan ngaji diinstruksikan ku Gusti Allah teu meunang wiridan bae akhirna membuka majelis taklim atas perintah Allah berikut tempat-tempat khalwah para murid-murid yang siap ndek ngurusan taklim geus pondok pesantren aya 2 hiji yang sakadar syariat biasa nomor kedua ialah ngaji batin thariqah tapi di zaman tuan Syekh lobaan anu ka thariqah sebab syariat mah sapera syariat mah ngaji lah atuh syariat ngaji sapina talat beres pakai pidato ku kitu thariqah pakai neangan jang sawap nasi sesuap nasi
Oh, digeser. Nah, wiridan-wiridanana ayat tahapan-tahapanana urang mah dititah sakadar nyambung ke murid dipimpin ku jelema nu kawasiatan sakitu bae. Jadi urang supaya dipake kadede kutuan syekh belah dina belah ditu ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah melalui iyalah urang siap-siap tasbih-tasbihna kencengna mawana ulah hiji ya sa mobil jualan tasbih teu kudu ujak-ajakan nu sajen ieu mah kepentingan batin urang. Geus teu kudu ujak-ajak mere bejakan nu sajen ulah. Can puguh batur mah cintaeun ka Tuhan Syekh. Can puguh nyaresepkeun ka Tuhan Syekh. Urang bae cintakeun resepkeun sehingga urang engke dibere kayakinan ku Gusti Allah. Jadi ibadah teh lamun can boga yakin mah tu ngambang bae. Sebab ganjaran makan teu kadeuleu urang. Contoh jelema nu can yakin isuk nyetar motor deuk ngaji ka Cilongo ti Blaraja. Datang ke Cikupa aya babaturanana keunang tu we ente ka mana ka Cilongo kaji jeung ente buku ieu janji bisnis teh transaksina ieu lantaran ieu makuari ieu deuk Natalan jadi nyana janjian poe ieu ke kada 9 namun ente daek nanterkeun mangke kuana atuh ai bangsa 10 juta mah aya lah insyaallah lah. Ji bener tah. Bener tah teh kos kitu tah. Jadi teh kuat lain atuh kitabna. Kitab atuh cek dia teh gampang dititipkeun we nyata di warung. Tepan hina aja saya teh kitab dititipkeun di warung. Kadanan ku dibawa heula ka imah teu ieu mah. Eta jelema boten gaduh keyakinan. Ge premen ge. Aduh, nah eta geus kitu tuh boga kayakinan. Di boga kayakinan nanti kawan ieu pun terasa. Aju paminggu ieu janji minggu masalah cenah udah waktunya ka Singapura sukan. Oh, geus ente siap nganterkeun anak atuh hayu 10 juta mun. Setan sia. Goblok sia ini ke sorga sia dihalang-halang. Ayo di mana tempatnya? Teu beres. Eta jelema hari itu mah kagelok bae teh ku dunia teh kagelok. Insyaallah. Kiai kerada istiqomah dibere panggahan ngaji ku Gusti Allah. Nu mantak meureunana didarengekeun ngan di jero hatena aya ka istiqomah. Kiriman ku Gusti Allah santri meureun 50 genep 10 mah dipercayakeun ku Gusti Allah padahan sia. Geus eta ka aing sia kayakinanana meureun ku Gusti Allah teh disesuaikeun jeung keyakinan-keyakinan. Ayo blek-blek aya nu ngajakan senyum jahe ya boleh-boleh saja sih boleh-boleh saja no problem atuh tawa ngamalkeun wamin fangkihu ma qobalakum masalah kawin dengan dalil sunnah Rasul mulai babagi kan bari pikiran teh anu
kamari malah jeung nu kolot batu mikiran maisha geus kadang-kadang nu kolot anu tanggung jawab ka ditu bagan jak nu kolot kakak mah magang ngaji bae ka ditu geus urusan dapur urusan kula pokona urusan masak sangu masak cai segala rupa pokona kakak mah mayar bae yes tapi kalau mah boga dua mulai henteu nanaon geus bisa bangan lamun can bisa na pemikiran ajukan karesep aya rada beda tah eta ngagelok rasa itu kagelok kakarek dibere senyum kos kitu kudu dibayangkeun senyum sia senyum racun kudu dibayangkeun kitu ku urang aing mah disenyuman ku bidadari minggir sia gimana sih alamat eta orang gelok ya Allah hancur pondokna santri na teu kaurus barali majelis taklim di anu dah eta teu karasa tah hawa nafsu padahal birahingan nafsu anu kudu dihayukeun jang nambahan turunan seluruh nafsu itu bagus nafsu birahi anu bagus tanpa nafsu birahi moal loba umat dimenangkeun tetapi hati-hati penguasaan nur geus mah tadi kudui tambah deui kudu tadi tah gangguan masyaallah nah hanya wali-wali Allah lah anu istiqomah dina jalan menuju Allah tanpa aya hambatan jeung halang lurus menuju lawang sorga eueuh nu ngahalang tah eta para aulia Allah. Adapun soal karomah tama urusan pamere Allah aya nu dibere aya nu henteu aya nu dibere ka nyahoan aya nu dibere ku Allah teu ka nyahoan tama urusannya na jeung Allah aya urang mah resep ka karomahna bae ibadah mah resep mun nyaritakeun Tuhan Abdul Qadir bisa napak sancak masyaallah mun Tuhan Abdul Qadir bisa nembus bumi ya Allah mun Tuhan Abdul Qadir bisa ngobrol jeung hewan ya Karim urang kataji takos kituna tapi ketika Tuhan Abdul Qadir 40 peting teu batal wudu bobo 40 peting atuh urang mah penting magrib ka isya hitung 70 kali urang kudu bakot kituna ya Karim paramat sih berarti kan teu sare dina sarena berarti diuk meureun dahar kumaha eta nginum pan eta kadorong anjing 40 peting teu sare teu batal wudu kumaha lamun imam Hanafi ti isya ka subuh selalu make wudu isya eta mah masih biasa maksudna masih biasa teh atuh loba tah kos kitu wudu isya dibawa ka subuh loba tah mah asal isana bae jam 4 loba tah maka dibawa ka 2 segala tah mah aja subuh jam 7 direndengkeun jeung duha obat itu tapi urang lamun nyaritakeun 40 poe teh batal wudu ya Karim geus ese urang nyaritakeun ese kok bisa kos gitu wah atuh ulah di pikiran alam urang eta mah fadl Allah kos Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nyana salat 2 rakaat saquran moal kahar atuh moal kaharti eta bejalain alam di alam ieu jeung di alam itu atuh beda kata di alam ieu jeung di alam itu perbedaanna 50.000 tahun sadetik di dieu jeung sadetik di alam eta atuh lain deui watak atuh moal kaharti mun make alam nu ieu Tuhan saya 40 penting teu batal wudu kumaha atuh di pikiran datang ka botak sariawan mal beres
kecuali wudhu Isya di waktu subuh kecil dong, letik tawa itu. Aduh ya Allah. Nah, itulah para aulia Allah. Anu perasaan anak diberi berbeda ku Gusti Allah lantaran nyana geus teu ngalingse ka urusan dunia. Hiji bae nama Allah. Seakan-akan sorga teh geus kadeuleuh tinggal ngalengkah mah. Geus paeh teh hayang nama paeh teh sebab sorga geus kadeuleuh tinggal caklat, tinggal ngalengkah. Urang mah kuari di titah ngaji pendi dae mah heula. Sakieu geus kolot. Keheula keneh sebab naon mang suka sorgana. Mang nyana kan hayang doang. Balah rada yakinan kan itu. Atak mumpah eta lah keyakinan. Masya Allah. Waliullah matu lamun ditanya di jero kubur tiapan sering kurang dongeng man rabbuka nyana ngahulang malaikat muntah tuh nyatanya segala jangan hemat tugas man rabbuka ya kari kadi kan eta puaraja sawali mah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana inda zanni abdi bi si Kangjeng Nabi kaula ada hadis kursi Allah nyaritakeun kaula mah kumaha sangkan hamba kaula terhadap kaula kula waktu sakarat yakin kula ieu surga aya ku ditanya-tanya bedakeun ka Kangjeng Nabi nya kan lapor malaikat ngageter ku jadi kos kieu teh ya eta wali teh bisa kos kitu tah laporkan ke Kangjeng Nabi. Oh, cek Kangjeng Nabi mah hadis kursi. Laporan ka Gusti Allah ka ditu. Laporan ya Allah ya Rabb. Kunaon? Aya hamba Gusti ditanya endahan ngadalil. Baca ngadalil dah. Ana inda dzonni abdi bi cenah. Kula mah kumaha sangkaan hamba kaula Gusti pan terhadap kaula. Pan eta teh cak manehanana kula boga keyakinan bahwa kula ieu ibadah yakin ka Gusti Allah banyak ku ditanya-tanya kenapa itu cek boga keyakinan lonna puara sia teh men tanya-tanya bae cek aya zamankeun eta pohara tah ya Allah ya Rabb dongeng para wali Allah ih batu eta Imam Sibaweh mah ditanya teh man rabbuka man kalima opo iku mah weh, sudah berani-berani takoni aku. Weh, deki ahli nahu ki. Weh, murid kesantero itu murid aku. Kabeh. Sira. Merene. Man kalimah apa itu? Cek malaikat juga paling mah mondok cek ada. Makanya mondok. Digetak. Nah, coba-coba di penekos itu. Man buka. Cak aja bener, man kalimah genggrengen aing sia mah. Sok sia, cek malaikat emang teu jaho. Itulah sok sawaja, usah saturut-turutna. Jelema anu percaya ka Tuhan Abdul Qadir teh. Man buka. Abdul Qadir. Wa man buka. Abdul Qadir. Wa madinuka. Abdul Qadir. Yang malaikat. Abdul Qadir kabeh cek kana. Laporan ka Gusti Allah Gusti aya hamba Gusti ieu aya disiksa aja Abdul Qadir depan wali. Itu disiksa ieu banyak Abdul Qadir kabeh. Jawabanna man rabbuka Abdul Qadir lah eta hamba kaula sangat cinta ka wali kaula. Amankan ka Gusti Allah. Oh. Coba nyana. Man rabbuka Abdul Qadir. Nah, agakeun. Wa man nabiyuka Abdul Qadir. Nah, angkat. Hati lu kali awas ya ngegenggreng saya tapi tanya lah waman nabi ukama dinuka Abdul Qadir mana sih tetanggaku lah cara tukang lauk nah kos gitulah wali-wali Allah ketika ditanya di alam kubur Masya Allah kan atulah mencacak-cacak
Tuhan Abdul Qadir geus aman atuh kumaha kakang diganggu urang. Man rabbuka Muhammad wa man nabiyuka Muhammad wa madiduka Muhammad atuh geus ngomong kos kitu. Geus bae urang Muhammad Abdul Qadir teh keur cerita ke wali bae geus kos kitu. Atau geus lamun ditanya man rabbuka kayak nyombe. Man rabbuka. Sok mari jadi baca naon. Hai baca sholawat. Coba lu kenceng. Poho. Wali mah tenang. Sebab naon boga kayakinan. Deuk ngajawab kumaha we boga kayakinan mes. Boga kayakinan udah jalain deui ya teh nu mataknya bisa ngajawab kos kitu teh eta teh timbul tina keyakinan. Ye atuh urang lamun boga keyakinan mah. Polisi. Mana SIM? Ini Pak. Boga keyakinan enggak? Ini mah KTP Pak. Cek polisi salah Pak. Salah bawa saya ternyata KTP. Iya, mohon maaf ya Pak ya. Jadi saya ini salah bawa, kira saya ini KTP, ini sih. Saya mau balik lagi atuh kan masa jauh. Terus bagaimana? Udah nanti urusannya tenang aja. Bapak siapa nama? Malah ditanya, Bapak siapa nama? Dia ke polisi kos gitu eta. Saya catat nama Bapak. Wah, cek polisi ya mah bahaya. Enggak tahu saya. Enggak tahu saya. Polisi kaget lamun dikitu kan. Enggak tahu saya. Oh iya, itu langsung. Sieun polisi eta boga keyakinan. Eta teh kan kudu kaserentak coba nu awakna leutik menyon. Siapa Bapak? Siapa Bapak? Siapa Bapak? Gua tangkap lo. Teu boga keyakinan, lamun boga keyakinan moal jeung polisi. Dia atuh polisi ge jelema. Nyana tukang getak-getak deui itu paling gos deui ku urang. Ciut cenah ge sarua. Geus berangkat maka ditu emang siapa itu Kapolda ya? Kapolda di mana? Beuteung doang dayut jelema teh. Katipu polisi ge. Nah boga keyakinan mah beda. Urang lamun ti jauh kene ku polisi, kadeulekan ku polisi. Dulu polisi, wah, ini makanan gua cek. Badan polisi mah tenang we urang dedet dulu. Nah, eta konsepna kos kitu. Jadi lamun urang ngaju tetep ngegeter ulah aya buta gitu. Kadeuleuna tenang. Trit. Assalamualaikum. Ila hadratin nabi. Sila langsung polisi ke dia. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Rabb. Dah, ilah soal keyakinan itu bisa dibuat-buat keyakinan mah. Eta mah pamere Allah. Ketika geus boga keyakinan anu didukung ti awalna ilmiah ilmu jadi keyakinan anu bener ulah ilmu anu teu bener timbul yakin cara kafir keyakinan teu bener. Nah ieu mah urang ngaji heula entek syariat heula sing bener teh Allah geus sing dibere keyakinan di luar syariat urang. Syariat heula diheulakeun setelah syariat karak thariqah dek nimbulkeun hakikat ya yakin. Jadi lamun urang salah awalna atuh keyakinan lagi kitu salah. Nah iyalah urang ngaji hayang rapi bag-bagan syariatna nu sesuai jeung instruksi Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersyariat diberelah hakikat Gusti Allah. Hanya orang-orang tertentu dibere. Urang ngekor nuturkeun at-tasdiq wa taslim ngabenerkeun jeung pasrah. Dia urang sadar teu mampu ngalaksanakeun ibadah seperti para sholihin, para aulia-aulia Allah, geus puguh para nabi, para rasul. Geus urang mah hayang we dibukukeun jadi muridna. Hayang we urang dicatet ku malaikat jadi umat Kangjeng Nabi hingga jaga di akhirat urang diberi syafaat
ku Kangjeng Nabi urang tur dibere syafaat kudu dibere syafaat ku Kangjeng Nabi waliullah dititaneangan murid-murid ku Kangjeng Nabi para sholihin teh dititaneangan murid-murid jaga di akhirat nah iyalah urang nyatetkeun di urang di bukuna insyaallah isukan minggu isuk setelah minggu haul minggu berikutna urang libur sakumaha biasa tah jadi minggu isuk urang insyaallah haul kemudian minggu berikutna libur saminggu cenah dek mana ke ulah tuh jatahnya ulah nanyakeun dek naon tuh dek milu ka mana tuh bos baru gak duit bae tuh ya suk sakumaha biasa urang melibatkan diri wirid zikirna kadar jang sakadar nyatet sebagai murid kemudian atuh konsumsi alhamdulillah selama 7 ieu di binang ngaranna di atas 8 insyaallah kabeh hewan loba tinggal cai-cai sakumaha biasa geus teh kudu dicaritakeun maraklum baheula mah dongeng abah jelema haul tuan setea marawa cai di gunung urang garunung di kulon mah mawa kendi mawa teko kabeh dikumpulkeun baheula mencan aya aqua hiji sanajan di dieu ge baheula di dieu can aya aqua mah can aya cai mineral atuh sarua marawa lembur-lembur dikumpul nah eta teh aya maknaan dibahasna tentang cai sebab cai eta adalah lambang kejernihan haju urang mah urang percaya karena kaoma jadi mimitianan aku Kangjeng Nabi aya haji jelema muriang geus cager-cager kemudian hayang dilayat ku Kangjeng Nabi salah sahiji mukjizat Kangjeng Nabi Kanjeng Nabi bae kesempatan awewe yang datang deui minta dilayat Kanjeng kesempatan deui hanya dibaca Fatihah bae dibacai kita diinumkeun cager kitu kene anu dongeng para sahabat anu kapanggih jeung ketua kampung di Cocok Kalajengking sarua make Fatihah. Jadi Fatihah teh manjurna luar biasa. Entak datang ka ayeuna perang Fatihah jadi nempel lah di dinya maziah Fatihah dina cai di bawah. Kos gitulah seputar tentang karomah, tentang mukjizat. Kok bisa nempel dina cai sih? Sebab urang teh terbangun tina anasirul arba'ah. Tina taneuh, tina nar, tina hawa, tina ma. Di awak urang aya hawa ngahiji jeung cai. Ketika ditiupkeun kana cai, nempel. Mantak pernah aya nu menta cai kaji pena. Jelema nyeribeutkeun menta cai kana dibacaan. Sudah ditanya kumaha eta cak kaji pede teh beungeun bangga atuh. Kumaha eta nyeribeutkeun teh alhamdulillah geus dikubur jeung eta. Eta berarti kan eta anginna ngandung racun. Atuh kos kitulah masyaallah. Sekali deui atuh biasa urang kumpul cai-cai kemudian dan lain-lain sebagainya niatan ruruba
Kangjeng Ekat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Min furudil kifayati inna sawarihna fardu kifayah urang ayeuna keur ngabahas tentang jihad perang di zaman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardu kifayah idza fa'alal ba'du saqatal haraj 'anil baqi di dieu mah idza fa'alahu man fihim kifayah saqatal haraj 'anil baqi di mana dipigawe ku jelema nu bisa ngalaksana secara sempurna gugurlah dosa-dosa bagi nu teu ngalaksana eta fardu kifayah. Lamun datang ke nu ngalaksanakeun hiji-hiji acan atau pelaksanaanana can cukup ya teu sampurna duraka kabeh. Di lembur aya nu maot kemudian nu mandian raka kabeh sadesa sakecamatan duraka kabeh. Ukuran sakampungna dipermasalahkeun ku ulama. Aya anu sadesa, aya anu sakecamatan, aya anu sakodi teh sahakim. Kehakimanana di mana tah sakahakiman. Di negara urang mah kan hakim teh sakabupaten. Berarti sakabupaten duraka kabeh. Wawehan gampang geus dorang. Atawa di pandian nama ngan eueuh nu nyalakeun saurang-urang acan doraka beres kabeh siksa itu Gusti Allah disiksa aya bae saurang nu mandian nu nyalakeun saurang cukup ja bisaeun mandianana bisaeun nyalakeunana gugur kabeh nu teu ngalaksanakeun mandian kafanan ngubur jeung nyalateun teu kadosaan ngan teu meunang ganjaran sakitu doang. Tapi lamun hiji-hiji acan anu ngalaksanakeun doraka kabeh. Nah, ieu perang ge sarua. Perang ge fardu kifayah. Andai kata saurang-urang acan perang dosa kabeh sanagara bisa. Tergantung peperanganana sekupna mana. Tapi aya bae saurang gugur dosa nu teu ngalaksanakeun. Betapa mulyana jelema anu tandang sehingga ngagugurkeun dosa-dosa nu saeje. Bayangkeun ku. Nah, ieu ku urang ku ari deuk dibahas heula ieu tentang fardu kifayah. Mana bae fardu kifayah teh? Dek ditataan coba datang ke mana nu ngaran fardu kifayah anu dikasebut fardu kifayah teh mana bae ieu mah teu beunang tinggalin ngaji ieu mah abeh nyaho minggu isu kao eureun mingguna diprek nah minggu berikut karak dilanjut cenah lamun teu milu teu nyaho rugi. Di antarana nu kasebut fardu kifayah teh al-qiyamu bi iqamatil hujaj netepan kana ngalaksanakeun hujah-hujah yane ngadalilan tentang sifat-sifat 20 kudu nyaho sifat nu wajib di Gusti Allah sabaraha tur kudu nyaho dalil sifat nu mustahil di Gusti Allah sabaraha kudu nyaho dalil
kabagi sabaraha ieu sifat anu wajib di Gusti Allah kudu nyaho tarif-tarifna. Masyaallah karim. Sifat nu wajib di Gusti Allah teh aya 20 eta teh kabagi hiji sifat nafsiyah hiji wujud. Nomor kedua sifat salabiyah idam maqam mukhalaf lil hadis yang mubdan wahdaniyah 5 kudrat iradat 7 eta sifat ma'ani sakabla dituna sesana nu 7 teh sifat maknawiyah. Nah ieu kudu nyaho dengan dalil-dalil eta fardu kifayah salembur sadesa lamun eueuh nu nyaho doraka kabeh. Tarolah merendanan ku ari malah sadesa ka sadesa. Lamun eueuh lu ngaji hiji-hiji acan, eueuh nu masantren saurang-urang acan, higa sadesa eueuh nu nyahoeun kana wajibna. Ditu naon wujud, wajib kasifatan wujud serta dalil-dalilna. Sadesa eta neraka kabeh ka neraka jahanam kabeh. Ulah dikira eta masyaallah karim. Kos kumaha cenah kiai kumaha ki atuh padu kudu ngaji mantek heula. Ngadalilan teh aya dalil nakli. Quran, hadis. Aya dalil aqli. Ilmu filsafat nah ilmu mantek ajaluhal burhanu maul fahmi. Ta eta teh kudu nyaho kana dalil-dalil panghebatna ke dalil mana? Burhan. Nah ieu kudu disusun ku ahlina. Kudu make muqaddamah sugro, kudu make muqaddamah kubro, engke kudu aya hadu asad. Engke urang kudu nganyahokeun muqaddam jeung tali. Tidinya urang nganyahokeun ieu teh endek makena hamliah apa qadiah syartiyah. Lamun teu nyahokeun kos kitu sadesa doraka kabehan. Pangheulana lurah anu digentreng ku Gusti Allah. Ih, coba kumaha kitu? Waduh jauh saurang-urang acan doraka kabeh fardu kifayah. Teliti lamun jadi lurah deuleu aya nu masantren. Lamun eueuh nu masantren panggil ka urang. Hai, dulur saha nu neuk masantren ya ngagugurkeun dosa-dosa sadesa kami. Geus, ku kami bakalna dibiayaan jangan ngagugurkeun dosa-dosa sadesa kami. Lantaran eueuh nu masantren teu ngarajin mantek teu nyaho dalilna. Ieu tentang wujud kidam bako ieu kami dora ka kabehan wayahna gugurkeun dosa-dosa kami jakal geus eueuh kesempatan masantren hiji geus karolot kami mah nomor kadua otak kami mah bararie kabeh nomor katilu kami mah warusaha kabeh wayahna ieu aceng bae nya ku kami disumbang ku kabehan pusat desa sapoena 100.000 kali 18.000 jelema aceng masa ngagugurkeun dosa kami. Oh, kita baca nunduk masantren boleh oke guys. Ieu mah boro-boro disumbang dibere jang ngagugurkeun dosa deuk masantren berangkatnya nak diaromongkeun tolol teh coba. Padahal mah eta jang ngagugurkeun dosa-dosa sadesa. Si Arifin di kamana si Arifin? Mondok, dadaya kanan teh budak mondoknya. Ya udah kan itu nage ijazah pan mondokna. Ajunya ada jajan puguh jadi jelema mondok. Udah daya kanan alam wari geus alam modern. Geus kudu nage alam nage geus alam pacebuk. Masya Allah eta si budak masih kena daek masantren belu jaing mah. Di arongong padahal mah teu karasa ngagugurkeun dosa-dosana. Nyana teu bisa saurang nu bisa gugur kabeh cacak-cacak nu bisa doraka kabehan kuduna ge masyaallah ampun apin sing bener sia masantrenna aing mah geus kesempatan lantaran ku gara-gara sia mondok aju sia ngaji mantek nyaho kana dalil-dalilna aing teu kadoraka teu doana bae boga rokok sia pieun gitu kagobloganana lain dibere entan dipenta Pak. Ye tolong udah ge sajuta aing alhamdulillah aya sia masantren jadi aing teu doraka ieu mah mentar rokok Pak aya kana rokok atuh aya ge bajang di pondok bagi-bagi jeung aing teu kagoblogan
ai al-qiyam bi iqamatil hujjat ngadekeun dalil-dalil supaya mantep Allah wajib kasipatan ku sifat wujud hartina aya dalil lah dalil nah ieu kudu didalil tak ngadalilan eta kudu ngaji ilmu mantek tak eta teh ngajina ilmu mantek jang ngadalilan fardu kifayah teu bisa doraka sadesa kabeh didalilan ku ilmu mantek atu al-alam mutaghayyirun alam robah wa kullu mutaghayyirin hadisun setiap nu robah anyar yeun tiju al-alam hadisun to alam anyar jieun deui al-alam hadisun wa kullu hadisin la budda lahu min muhdits yuntiju al-alam la budda lahu min kan ai santri mah oh bener-bener coba nu teu ngaji naon sih eta naon sih eta ke ari eta al-alam hadisun dalil hadis dudusna alam teh kumaha wa dalilu hudusil alam teh mulazamatuhu lil aradil hadisah ari dalil anyarna alam teh ngamulazamah teh ada mul infikak cek ahli mantek teh hartina teu bisa pecat nempel terus-terusan lil aradil hadisah kana sifat-sifat anu anyar naon min harakatin wa sukunin wa ghairihima tina robah jeung cicing jeung lian-liana tak eta teh anu kitu ngaran anyar setiap nu robah anyar kuari nangtung engke diuk eta anyar kamari ieu kasep kuari goreng eta anyar kamari ieu hejo kuari beureum eta anyar kamari ieu geulis kuari mah jobed eta anyar kamari ieu mah parawan ku sebab kusia ditumpakan jadi bolong eta anyar atupan lain deh ngaranna kamari mah paraone kuari mah atupan jande eta kan anyar kok situ ngaranna tah eta teh dalil anyarna alam mulazamah lil a'radil haditsah urang mun nyaritakeun a'rad berarti lalawanan tina johar engke ku dituna kudu ngaji makulat innal makulati ladaihim tusarfil aswahi a'radun wa jawharu berarti kan kudu ngaji ilmu makulat tapi nya geus kitu doraka kabehan nu mantek sia kudu nyumbang ke ka aing sebenarnya mah tuh hayang disumbang bae tuh aya nu endek aya nu di cenah kos kitu atuh sia terpelit bae eta mah kan orang merek aing sia mah tah eta santri-santri teh ngagugurkeun dosa-dosa sadesa Masya Allah karim tuh geus atuh kuari madalil hudusil alam mulazamatu lil aradil hadisah geus wa mulazimul hadis hadisun emang ai arad eta teh anyar dalilna naon wa dalilu hudusil arad musyahadatu taghayyuriha ari dalil anyarna arad katempo kasaksian berubahna mana min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin baheula ieu langit eueuh kuari aya engke eueuh deui urang kuari aya memehna eueuh engke eueuh deui berarti kan urang teh ieu ngaranna anyar geus kitu gesatu al-alam hadis wa kullu hadis la budallahu min muhdis dalilan deui ku mantek liannahu law lam yakun lahu muhditsun bal hadatsa bi nafsi lazima yakun ahadul amrayn al mutasawiyan musawiyan li sahibihi raji'an alaihi bila sababin wa huwa muhalun liannahu law lam yakun lahu muhditsun dikana lantaran dikira-kirakeun lamun eueuh nyieun dia alam bal hadatsa bi nafsihi berarti ieu teh jadi sorangan kos petet jadi sorangan ieu mah cenah eueuh nu nyieun cara paham-paham Darwin eta teh ya dina ayat nyaritakeun bahwa manusia tina kera nah aya anu sabegeun jeung kera si eta atuh lain deui eta mah
batur meureun ka ditu. Nah ieu alam ge cenah alam jajadian tidak tetesan cai. Ai caina menang di mana? Disusul-susul terus panjanglah dongengna teh dina tafsir. Geus atuh andai kata dikira-kirakeun eueuh nu nyieun lazima yakuna ahadul amrain al mutasawiyan musawiyan musawi. Atuh meureun bakal lazim salah sahiji dua perkaraan akur bakal ngakuran ka sahibna kanu hiji deuna ngan ngunggulan tanpa aya sabab atuh mual nu kos kitu teh cek kalimat teh teu kaharti ku aku geus atuh ku ari mah dina bahasa al alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis yuntiju al alam hadis berarti di dieu nandakeun boga jihad naon anna jihata dilalatil alam ala wujudihi ta'ala hiya hudusu la imkanuhu berarti ku anyarna alam jadi dalil aya anjeun nu nyieuna telusuri moal datang ka henteu Allah geus atuh wajib Allah aya kasifatan ku wujud dalilna adalah aya dadamelanana tah eta ngaji di lembur makan sakitu wajib Allah kasifatan ku wujud hartina aya dalilna wujudna Allah lantaran aya hulu sia beres sakitu teh pan ka hulu-hulu aing atuh hulu sia hanya ulah hulu aing atuh aya hulu sia mah aya deui naon wajib Allah kasifatan ku wujud hartina aya dalil ayana Allah aya tai kotok beres pan sia jore amat dalil atuh teh kotok ge anyar sus geus bae bisa ka seluruh alam bisa pakai dalil masyaallah naon bae itu dalil karena ayana Allah ilah awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon caki ruslan nah maka wa min furudil kifayah al qiyamu bi iqamatil hujaj dina sawarena fardu kifayah anu di mana dipigawe ku salah saurang gugur dosa-dosa anu teu nyararaho ngan mun eueuh hiji jatan nu nyaho doraka kabehan ngadegkeun dalil tentang ketauhidan mantak ayana nu masantren alhamdulillahirabbil alamin mang anu si anu masantren beuh ngagugurkeun dosa aing ngagugurkeun dosa ieu mah pan santri teh malah jadi musuhan teu karasa ngagugurkeun dosa-dosanya cacak-cacak eueun mah santren sadesa kudu gaji kitu ilmu mantek jangan nyahokeun dalil pampan ilmu mantek dua mantek mah ngan sakadar nyanyahokeun ma'rifat tarif nomor kadua nganyahokeun dalil eta lah ilmu mantek sanajan gede mantek samsiah misalnya sakadar nganyahokeun dua hiji tarif geus nganyahokeun tarif mah kudu nganyahokeun kuliatul khamis geus nganyahokeun kuliatul khamis di dinya teh jinsun wa fardun aradun naun wa khos eta kudu geus di luar kepala kudu di bulu bitis sama nu kos kitu tuh naon jinsun mah kulun ala katsir mukhtalifin bil haqi fi jamma huwa eta ngaran jenis pan puyeng tang kos kitu tah eta puyeng jinsun dan selanjutnya ini sebenarnya lamun nganyahokeun tarif kudu nyaho kuliatul khamis lah amma huwal insan hayawanun natik eta ngaranna tarif naon ta insan naon hayawan naon natik eta pagawean ilmu mantek tak eta teh aja ngadalilan ilmu tauhid supaya rapi lamun hiji-hiji acan sadesa neraka kabehan aya besa urang hendak tanya santrina ceng sia masantren geus sabaraha tahun masantren aya tahun 7 tahun geus ngaji ilmu mantek ceng ari Palu mah aya sih ngan mun can ragaji ceng wah santri belum di santri ieu santri cek heula ku aing gugur henteu ye sebab sia masantren sia ngaji geus datang kana coba amil geus amil mah jurumnya geus sorop geus datang ka sarap-sarap aing geus aing Aju Alfiah geus mantek sia geus ngaji mantek encan can gugur aing sia masantren can ngagugurkeun dosa aing pelebah urusan
al-qiyam bi iqamatil hujaj cek pesantren sih bener ngaji mantek ya tak paling dibere tadi tajang beli kitab nata sejuta nya tajang siana nata sejuta ke lamun teu boga di BPJDK yang naon BPJDK sebab aing ieu can gugur dosa nya tah geus ulah minta ka abah ulah minta ka emak geus ka aing bae gitu pokona geus aing ai bapak menang duit teu mana geus aing mah menang nu tina pakom aing mah ulah selesai sial jasa aya barahanang pakom atuh teh mah hees bae ngajina atuh beres aduh Gusti Allah nah lain nyawa pakong nang sia geus sia bosna Pak teh eta lah dalil lu geus kitu ngaranna wujud dua kidam artina kidam tiheula awalun bilab tidak tiheulana mimitina nah dalilan kurang make mantek laulam yakun qadiman lakana hadisan lakin kaunu hadisan muhalun idlau kana hadisan abtaqara ila mudisin lakin ibtaqarahu ila mudisin muhalun idlau ibtaqara ila mudisin la lazima daura wa tasazu wa huwa muhalani tak kudunya kos kitu dah ngaji lamun can nyaho ka kos kitu can bisa ngagugurkeun dosa-dosa sadesa bahkan sakecamatan nu mantep jelema lamun imahna deukeut ka kiai teu kudu ngaji teu kudu naon geus gugur dosa mantep cilokar ngaji deukeut ka kiai mah nu penting gugur dosa wae geus atuh kiai nu ngabakplang wae geus nya mah atuh ka mana nya ka mana penting mah aing mah gugur dosa bae beres wajib Allah kasipatan ku kidam artina kidam teh tiheulana Allah wa mimitina geus laulam yakun qadiman lamun Allah dikira-kirakeun teu qadim lakana hadisan atun niscaya Allah teh anyar nah lakin kaunu hadisan walun tetap di ayana anyar ayana Allah anyar teh teu kaharti ku akal lau kana hadisan lamun dikira-kirakeun Allah teh anyar la taqara ila mudisin atuh butuh deui kanu nganyarkeun lakin iftiqar ila mudisin muhalun la taqara ila mudisin la lazim daur ila tasatun lantaran lamun Allah butuh kanu nganyarkeun niscaya bakal daur atawa tasalsul rumah muhalani cek kalimantek daur jeung tasalsul teh teu kaarti ku akal boro-boro daur dina dalil nikah ya Zaid bobogohan jeung sarwiti urang Cikupa begitu diniatan kawin ditanya wit kakak kuarin dek siap ngalamar ieu iwit abah di mana oh abah makan pepegatan jeung mah iwit mah kuari kan milu jeung emah di Cikupa abah mah ayana di Jogja nu bakal ngawalian kan abah ka Jogja los bere alamatnya langsung ke Jogja. Waalaikumsalam. Sopo iki? Jenengan iki kula Zaid sing pundi ta ning pasar Kemis. Ono apa? Pak. Abdi di pasar Kemis. Iku Sunda engke bade minang anak bapak Cikupa anu namina Sarwiti nggih iku anak iku leres iku abdi bade mohon izin bade minang tur sekaligus minta disaksian alhamdulillah ridho insyaallah cuman ieu budak kan boga bapak kolot sakalian ke Jogja bapak kolotna nyana aya di Jawa Timur bisa kalian ke Jawa Timur ka teh ji alamatna ye nun berangkat ke Jawa Timur datang ke Jawa Timur ke Panggi oh atuh luar biasa bungaheunana bapak kolot tadi sakalian ka dieu ceng abah ngeunaheun ieu kan boga uyutna aya di NTB ceng sakijain aing mah di jalan
aing bae di jalan jaket tak ka NTB di ongkos henteu aduh tapi mau tidak mau lah berangkat jana ka NTB atuh bungaheun luar biasa di NTB masyaallah cek geus insyaallah pada waktuna ieu datang ka ditu ngan ieu boga bawa ulah teu geus amanat bae ka uyut lamun eta ieu itu dicikupak nikah lantaran tadina dipisah ku bapana aya kadeudeuh jadi nyana hayang di bejaan ayana di Singapura nyana geus kieu bae ki jaet teh jadi ulah ya sih eta do kos gitu boro-boro dalil cacak-cacak deuk nikah ge berantai kos kitu teh puyeng atawa nu hiji tawakuf ka nu hiji tawakuf ka nu hiji deui andai kata Zaid menang nyeun Umar ternyata Umar ge menang nyeun Zaid Aisyah dijieun ku Koki Umar tanya Umar Aisyah nang nyeun Zaid dua pangeran Zaid jeung Umar Zaid ngaku nyeun Umar ngaku nyeun Zaid ieu keur carita contoh dina kitab seperti kos kitu urang nagih hutang pe nagih hutang daging kaki Zaid nagih kaki Umar coba dikibakar bakar nagih kaki bakar je mendingan tadi tuh kaki Umar yang aing datang dari kaki Umar geus kaki bakar ka itu dibakar kita Umar kaki bakar cacak nagih hutang bae urang dibulang baling gitu puyeng atuh komo pakeran lamun dikira-kirakeun pangeran teh henteu qodimatun nisaya pangeran teh anyar lantaran ngan dua doang mun teu hadis qodim mun teu qodim hadis nah lamun teu qodim berarti hadis idlau kana hadisan lamun teh mah hadis atuh lab taqara lamun disin butuh kanu nganyarkeun deui berarti pangeran teh anyar Allah teh lamun anyar kan butuh kanu nganyarkeun deui berarti aya deui pangeran kadua nu nyieun Allah ieu atuh Allah nu ieu ge ya Allah nu ieu pangeran kadua meureunanan anyar deui butuh kanu nganyarkeun deui engke butuh ka pangeran deui tilu tah pangeran bisa perang tah pangeran jeung pangeran nu kos kitu ngaranna tahu mantak ditolak waliman tek daur jeung tasalsul geus lamun dikira-kirakeun Allah teh henteu qadim atuh kana hadisan lakin kauna hadisan muhal illau kana hadisan taqara ila muris lakin ittiqaruhu ila murizin muhalun idza ittaqara ila murizin lazim ad-dawil atasulsul wa huma muhalani na eta teh ngaji kos kitu wajib kifayah lamun aya sakurang bisa sadesa gugur kabeh dosa ku eta jelema ku santri lamun teu bisa kabehan dosa kabehan di akhirat sing hade nu mentak ieu mah kiai nyieun pondok pesantren bae dirinya diteluh kiai masya Allah teluh ingging nang di mana ada teluna Jampang Surade ya Allah ya Rabbi itu beres guguhnya nage digugurkeun dosana ku eta geus gunana lu kiai atuh lah sakalian ulah anu kan sorga kabehan geus rombongan jeung aing ka neraka jahanam kabehan belu ja aing mah eta kan pas sekarang itu teh nyadar jana masya Allah dah tengetkeun kakarak hiji termasuk fardu kifayah al-qiyamu biqamatil hujaj ngadegkeun hujah-hujah dalil-dalil jang nimbulkeun keyakinan tentang sifat-sifat nu wajib di Gusti Allah Subhanahu wa taala berarti aya saurang sadesa utusan desa eta memulai santri asal santrina taliti lah si budak bener teh sih ngajina barang di dolobo ngadapang ngaji tilo berjamaah tilo salat ge geus sorangan bae ditanya masih lok telok berjamaah wali mah telok berjamaah capetang jasa ya budak wali moal salaya ternyata orang ngajin tetancar kagugur kena tuh ieu mah bisa ngadalilan tentang sifat-sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Gusti Allah na eta teh wajib kifayah aya gugur sadesa eueuh dosa kabeh masyaallah tinggal guari mah urang laliti bae di desa aya eueuh nu masanter ketiga eueuh nitah eueuh nu daek pindah urang
di mana anu aya santri nu bisaeun kana ngadalilan eta supaya gugur dosa nyadar mun aya santri alhamdulillah aing gugur mun eueuh geus desa taliti nita sadaek mas santri teh dibawa biayaan ku aing ternyata eueuh urang kudu nyalametkeun diri ieu pindah ka anu aya nu bisa pindah ulah ka pondok pindahna dagang karung ka pondok bat naonan lain ngabisaan ngebuan mas santren tah ieu deui kedua wahalul muskilah masyaallah wallahu a'lam bissawab Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 2 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat Nabi dugi kapoe moal aya deui Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid
Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allahu Allah, la ilaha kahiji Nabi Adam, kadua Nabi Idris.